Jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar aja lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilah iki iku fasal sawiji qaddamal fufan tadkala motong yasiwong dadgala nugal yasiwong malfufan ingkang den lipet wa zamalan yang kaya wong mautahu ing mauta malfus suddiqal waliyu biyaminihi kaden benarkeun safa waline kalawan sumpahe wali fil azhar ing dalam mungguh kaul azhar. Walau qata'alan lamun ugal yasi wong darafan ing sapucuk anggahota fa waza'am lan yang kaya si wong naqsahu ing kurang ya taraf fal madhabu tasdiquhu maka utawi madhabi kuden benerkeun ya si wong in ankara lamun inkar ya si wong aslas salamati ing asal salamat fi udwin zahirin ing dalam anggahota kang zahir wa ilam yunkir fala yusaddaqu fala tasdiq fala yusaddaqu. Oh yadaihi adzawa nugal yasi wong ing tangan lorone gair warijlaihi lan sikil lorone gair fama tamaka mati ya gair wa za'amalan yang kaya si wong sirayatan ing marambat wal waliyulan yang kasaba waline indimalan mumkinan ing tatukang mungkin aw sababan atawa ing sabab kang awan alasahu tasdiqul wali maka utawi qaul asah iku den benerkeun wali ne wa kadzalan halakaya ikilah iki tasdiqul wali lau qata'a yadahu amun ugal ya si wong ing tangan gair wa zamalannya gaya si wong sababan ing sabab kang wawone wal waliyu lan yang kasapah waline surayatan ing surayah walau awdoha lan lamun aduan yasi wong mudihadani ing dadu diharara wa rafa'al hajiz dan ngilangkeun yasi wong adong angkatkeun ya wong ingkang ngalingi wa za'amahu lan nyangga yasi wong wa ing rabu qablan dimalihi ing dalam sadurunge dadune iya yaudah dika magaden benerkeun yasi wong in amkana lamun ngongangkeun ya in amkana lamun ngongangkeun ya indima wa ilam yumkin ulipal jari magadan sumpah sabagang dan tatuan wasabata irsyad
dan tetep babayam baroro goblak go gila lan dan ucap opo wasalisun lan tetep opo gang keping telu ne emboh gang keping telu. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji Haji Sarkam Cikande bin Bu Asyad meninggal hari Selasa 8 Januari. Ifin bin Haji Resan Mauk meninggal Senin. Haji Pramuji bin Pawirorjo alamat Perum 2 Tangerang Kedamang. Almarhumah Siti Wolfiati binti Marudin, marhum Adhari bin Irm Rawabolang, Winarno bin Darmo, Sragen Jawa Tengah. Terakhir ialah Kanggo Zahim Latif bin Ade Sudajat sekeluarga isin dibebaskan fitnah doa. Barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana. Dibere panas aman. Dibere hujan bae tiris aman eueuh meujeuhnana satungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula bae. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu nemah ayana ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah ngarasakeun panas ka urang nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nu saha nu Allah masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris, eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nu saha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat. Terus bae papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar, berang peting geus ulah mikiran nu kos kitu. Nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang, tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah, untung gede. Kumaha cenah karasana kiai deukeut jeung Allah?
atuh ai deket jeung Allah mengenaheun kos urang deket jeung bebeni nikmat jasa ngecrek hujan teh teu karasa di kuburan duduaan waduh ngeunaheun jasa sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunaheun jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duh aya naon teh keur penting mah teu hudang teh ceuri kita kosok ditambal berangna nu biasa penting salat tahajud genep rakaat misalna teu salat keur penting berangna ditambal 2 kali lipat jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang bae kitu percis jasa urang mah teu hudang teh sugan yeung teu urang teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol tuh beda jeung kebodongkol jata bakos kitu atuh tuh eta lah jadi atuh nikmat deket jeung Allah mah maca Quran ngeunaheun maca sholawat nikmat salat ngeunaheun ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun engke ge nya ngomong sorangan barang hudang kieu sakedeungna teh ngaji aduh saya jadi ieu perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu 4 perkara bakal salamet hiji rezeki urang moal ku batur kajen kukumaha yakinkeun eta nu urang bagian urang nu geus aya tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nu geus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah jadi urang ka mana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teh teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Beuh dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motorna ngridit kabeh, Pak. Ya Allah ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari
makin deket jeung Allah makin membaik makin mantap ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngarasula dibere sehat hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat dibere muriang ai nu boga panyakit saha Allah boh ieu urang dibere dedeh jeung nyaah ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi dikurangan teu meunang ngadahar daging embe teu meunang ngadahar sop kambing teu meunang ngadahar jeroan teu meunang ngadahar lauk asin teu meunang ngadahar uyah padahal mah maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah maningan ditapakeun bae batur mangga hajat tapak tina daging tina lauk tina seges sakalian aya panyakit aing mah deuk tapak bae kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tuh bere panyakit mah nya maloba duit ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya ku aing Gusti Allah. Je, sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je, sakallah teh si budak ngomong sangeunahna sanajan teu ngomong kerteg hati Allah mah nyahoun. Nyahoun Allah masya Allah taya urang perbaiki eta supaya mantap je eueuh nu kaluar tina gerak Allah. Eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah. Eueuh nu kaluar tina kahayang Allah eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa timimiti wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sambah hafal percaya nganu encan teh yakin eta teh neangan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan urang usaha memperbaiki diri. Jelema anu ngridit berarti teu percaya eta teh ngaranna teu boga kayakinan. Ukos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peuting-peuting jadi berang neangan dunia bae eta ngaranna kurang kayakinan tina pamere Allah. Tina galikus kitu bae eta mah. Di jelema nu yakin hi atuh tenang bae ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta takos kitu tah. Tak seringan gara hudang peti yuk bari nonton TV coba ge lain tambah yakin tambah bobrok urang kitu menghadapi haul alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilnya alhamdulillah mak loba yang setik urang mah sarua bae. Naon mentek sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging ka lauk ka sakitu-kitu kae. Nu merena ente nu ngadahar ente. Atuh teh sabure ente bae. Sagut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Ngajan hujan kuali leuwih parah deh hujan naik wallahu a'lam sabodo tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang teh urang Kendal hiji urang Cikarang urang Tangerang urang di urang ye urang sekitar Pasar Kemis Kecamatan Jati aya nu
geus mawa cekna ieu aya sukuan. Ayo masih mau jahe bae. Ya sukuan ya Allah ya. Jadi orang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui. Lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur enak gitu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin ditelepon nya keur ningalian jadwalna ke bertemu heula beuh lamun jadi eueuh masalah maksudna naon ngan sakadar urang mabil barokah kuturunana supaya urang leuwih mantep diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir diaku ku Tuan Syekh hatunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih diaku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu diaku ku Kangjeng Nabi berarti diaku ku Allah. Lamun geus diaku ku Allah geus lah cek Allah teh geus kasar oge bae cek malaikat ke heula cenah ieu loba dosa kajeun geus saditukeun bae geus lah terus dosa satak satik geus henteu ciri mah rada gede kaya kajeun geus terus mah tah hayang kitu tah urang teh masyaallah tapi salat mah tetep kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos itu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir ge dirizkian murah jasa boro-boro nu sok tahajud nu molor wae ge dirizkian wae boro-boro nu sok ibadah nu mayan koprok ge dirizkian kene lah kalau dirizkian wae lanan ka perhitungan mah kumang ka bae lanan eta murahna Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat boh ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikadunyakeun geus kos kieu 99 keneh engke mantap ge asana ieu mah ka surga kabeh asana kajeun ngeridit ge ka surga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik ku kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus maot kumaha pertanyaanku berbo mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka meunang ka surga. Emang kunaon? Ieu kula teh apan kuli panggul tah mejeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang nyeuhi eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah caknya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah
teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Model kuari cek Gusti Allah be sebenarnya masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan ku Gusti Allah lain ngaji sia eta masing-masing dah cek Allah bos sakitu di imahna keur mejehna anu terus hujan tapi siang bener-bener rek neangan ilmu geus lah aing pokona moal neuleuh ku kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allahna. Masya Allah karimnya moal kebel urang hirup di dunia urang neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yemaya jelema keur dipanggul di ais ditutupan dilipat-lipat make sampi gadeuleuh lantaran diborongkos diborogodot make samping dianggap ku Ki Zaid eta mah jelema teh geus qoid geus paeh Ki Zaid lantaran boga permasalahan jeung eta jelema disabet bae geus ku Ki Zaid potong leungeunna buat reaksi kabeh nu ngaisna kabeh newak ka Ki Zaid newak usulkeun kana boga hukum melalui polisi dibawa ke meja hijau sidang di kejaksaan. Zaid, ya Pak, kamu telah menganiaya yang bernama Umar, betul? Ya Pak, saya ngaku. Kamu tahu tangan Ki Umar patah? Ya. Nah, dengan demikian tangan kamu pun harus dibalas kembali, harus dipotong. Nanti dulu Pak. Emang kenapa? Saya tahu itu Ki Umar udah meninggal Pak, mati. Kenapa kamu ngatain mati? Itu kan di Borogod dia. Cak Hakim apa itu Borogod? Ternyata Hakim lebih bodoh dari saya. Nggak tahu Borogod acang. Bahasa apa itu? Kayak bahasa Urdu kedengerannya. Bahasa Inggris bukan Arab, bukan itu Borogod. Bahasa barbar Pak. Waduh, bisa dinasionalkan itu Borogod. Nah, cek kula, cek Ki Zaid teh eta wae jelema pae, geus jelema pae mah kan geus urusan atuh. Ku kaserangan keheul kula ka Ki Umar ya, kula teh Mas. Ternyata cek anu ngais teh Ki Bakar teh eta teh dek dibawa ka rumah sakit. Pala tuh dibungkus. Nu mantak dibungkus hujan ngecrek bego. Jadi hirup kene, lain hirup-hirup deui, hirup. Nah bohong, sebab ku aing kadeuleut teh mah kos pocong di dieuna. Jadi berarti paeh teh mah kajian ku kumaha ge. Buktikan. Begitu dibuktikan bener hirup. Sial cek Ki Zaid teh atuh. Sugan ieu mah paeh. Tah eta Ki Zaid menganiaya Ki Umar motongkeun leungeunna nu disangka-sangka ku Ki Zaid geus paeh ternyata hirup keneh. Nu mantak ku Ki Zaid disangka paeh lantaran diborongkos di Borogod ditutupan sakumaha nu paeh bae ternyata horenganan dengan alasan gerimis bisa dipahami bisa diterima alasan tersebut dibuktikan horenganan hirup keneh kumaha tah pacecok di meja hijau teh tetap cek Ki Zaid tama paeh cek Ki Bakar hirup cek Ki Zaid paeh hirup udah ribut di dia cek Hakim tah eta pacekcok macekcokkeun antara hirup jeung paeh di meja hakim bisa dibuktikan buktikan Ki Umarna andai kata teu bisa dibuktikan lantaran Ki Umar di rumah sakit kemudian di rumah sakit teh jauh misalnya komunikasi eueuh. Nah iya antara dua pengakuan. Satu, Ki Zaid sebagai penganiaya mengakui dengan sangkaan berat Pak bahwa
nukos gitu mah pae tapi cek bakar sebagai wali na hirup mana nu kudu dibenerkeun tak kana kos kitu geus anggeus beres geus teu kudu hese beleke hese capek neangan deui permasalahan geus komplit urang teh kuari tinggal mukaan kita bae geus teu kudu ngaijtihad sanajan pintu ijtihad dibuka lebar sampai kiamat tapi saha jelemana nu neuk mampu ngaijtihad lantaran minimal 12 pan di luar kepala kos urang we gitu di luar kabeh pon urang kepala teh maksudna malakat sifatun rasihatun pinnasi jadi geus nancep jasa 12 pan teh kemudian nganyahokeun kana rijal hadis nyaho kangaran sebagai perawina nyaho ka umurna nyaho masa hirupna babarengan jeung Kangjeng Nabina sabaraha taun kemudian sehari-harina kumaha manehanana loba ka pasar loba ka kebon apa loba jeung Kangjeng Nabi harus diketahui rawi-rawi hadis seperti eta supaya jelas riwayatna hadis nu dicaritakeun ku si eta pasti benerna jatuhlah ke kana sahih pan urang ge kieu ye lamun dicaritakeun ge weh di dinya tadi Pasir Gadung aya nu tabrakan bener tak bener sia neuleuh apa cenah cak satu sia cak babaturan aing ngaran si Arif si Arif dipercaya sia mah kurang esok itu Pak emang kurang gedebul si Arif urang teh asal geus kaluar ti si Arif teh geus percaya lantaran urang teh geus sering jasa nyaho bohongna keur benerna dibohongkeun bae tak eta teh rawi hadisnya kos kitu tah urang kudu nyaho tah seluk beluk tingkahna tah eta teh geus dikitabkeun rawi tingkatan kahiji rawi tingkatan penengah rawi tingkatan terakhir rawi ula rawi wasat ausat rawi adna eta kudu nyaho lamun urang deuk ngaijtihad hadis lamun deuk urang ngaijtihad kitu Al-Qur'anul Karim eta rawi hadis bae sabaraha nyana talar hadis teh jumlahna tah eta kudu dikajahokeun ku wari deuk ijtihadan bagus sakola kakarak di geus deuk ijtihad ka dieu sia ku aing dipantaukeun sia ku aing geus teu kudu ijtihad baca kitab bae hese cenah maca kitab mah atuh boro-boro ijtihad jadi babuk sia ku aing geus teu kudu ijtihad sebab cek ulama bulak-balik deui bakalna ka mazhabul arba'ah urang kuari deuk ka ijtihad hasil ijtihad urang mun teu ka Imam Syafi'i ka Imam Malik akurna mun teu ka Imam Malik ka Imam Hambali lamun teu ka Imam Hambali ka Imam kitu Hanafi bulak-balik di dinya bae tuh ternyata horenganan bener ka si Hanafi tukang lauk teh eta tah moal kaluar ti dinya coba gen mantap nu mudawan ngan sakitu tina 10 mujtahid mengkerucut jadi 8, mengkerucut jadi genep, mengkerucut jadi 5, mengkerucut jadi 4 sehingga Imam Ghazali bae henteu termasuk mujtahid mudawan Tuan Syekh Abdul Qadir bae fikihna gunyah henteu termasuk mudawan nu 4 bae kurang kumaha Imam Kusyairi ngarang kitab tapi henteu mudawan nu mudawan mah nu 4 bae disebut mazahibul arba'ah sok geura saha nu deuk ka ijtihad moal kaluar ti nu 4 namatak enggeus bae atuh ulah adigung teh jeung sombong-sombong teh datang ka henteu mengakui sok sia ijtihad moal kaluar ti nu 4 cenah ayeuna mah aing mah ijtihad sorangan teu kudu usoli salatna je atuh tah usoli mah tah kabeh di luar Imam Syafi'i mah teu usoli kabeh datang gek Allahu Akbar atuh jadi urang gede kitu atuh masalah asal make mazhab saha gitu cenah aing mah moal kunut neuk subuh salat subuh moal kunut boro-boro kunut siapa salat teh henteu atuh aduh kakara kunut atuh coba Hanafi mah teu make kunut Syafi'i mau ke kunut soteh Hanafi mah henteu dia dek lompat ka mana coba hayu dek lompat ka mana Masya Allah kari urang asyhadu an la ilaha illallah trek manteng kieu tapi kapan Imam Hambali mah sunah di kieu-kieu dengan dalil bahwa Allah teu ngabogaan tempat di mana bae di luhur aya di handap aya di kaler lain di kumaha pokona mantak diputer-puter kos kieu tah eta teh kapan gitu Bandung tah mata
nukos gitu persis tak kikituan beta ai urang mah ieu mah anteng nu dihandap kikituan tah teu asup madhab kos kitu mah mah aduh masya Allah aya utek-utekan eta teu beres jasa ngaku bae sapeing utek-utekan nah masalahna kodam malpupan di mana-mana motong nugal Ki Zaid kaki Umar nu dilipet-lipet di borongkos ternyata sangkaan Ki Zaid mah memang Ki Umar maut banu masalah maut mah ngan gaya be urusan penganiayaan terhadap jelema maut kumaha engke ngan urusan kisos atuh henteu da eta teh dibawa ke meja hijau di sidang geus pengakuan Ki Zaid bahwa Ki Umar geus maut pengakuan Ki Bakar sebagai walina ieu hirup keneh mana nu kudu dibenerkeun Siddiqul Waliyu benerkeun Ki Bakar sebagai wali Ki Zaid Ki Umar cuman biyamini sumpah nurutkeun cekaul azhar beres kulantaran disumpah dae Ki Bakar wallah beres sumpah lakukeun kisos terhadap Ki Zaid potong deui walau qata tarafan wa zaman aksahu fal madhhabu tasdiqu in an kara asla salamah Ki Zaid boga masalah jeung Ki Umar ternyata Ki Umar teh katarajang panyakit stroke cuman dedengean Ki Zaid doang bahwa Ki Umar teh katarajangan stroke sehingga kempleng leungeun anu katuhuna teu aya daya dirubah ge teu bisa ai musuh malamun ngadenge aya batur stroke musuh teh seserian urang ge lamun ngadenge batur teh stroke urang bungah urang teh hakikatna memusuh jeung nya mun urang aya anu ngabejaan sia nyaon teh ka Ki Arif nyaho si Arif nyaho stroke ku Arif stroke oh alhamdulillah musuh eta kajen gokongan tapi nu stroke masyaallah innalillahi karunya amatnya ke ku Arif atuh dilayan deuk dibawakeun obat lain musuh tah mah mun kieu mah ke ku aing dilayan dibawakeun racun musuh tah mah itu mah jelas tah surah ngadenge saja teu geus sarwit di Cikupa nyaho setruk hadege sakunaon hadege daekeun ka aing ieu musuh berarti kan musuh kajen gue temu urusan trisno tah urusan cintrong tah teh jadi aya kajahokeun musuh kos kitu bae kiai anu di rumah sakit kiai anu di rumah sakit hadege lah musuh tak kajian dukungan musuh boga masalah berarti tah jeung kiai mangkuna gitu kerbuludan nyerekan aing nya geus ada ge paeh lah musuh teh kos kitu ieu baca ulang-ulang lagi diri yang kena musibah kurang bunga kurang gaji udah naonan aing lamun urangnya gitu ngangkat barang di pam limbah rebut karung jarang ngintip gitu dah diangin baik ke sesuai bener
kabeh hubungan kita lapor dibawa ke meja hijau verbal aduh saat wali nama anda Zaid betul Pak alamat terep ya betul Jawara Malulu pandit terep dia lamun Cilongok gitu tapi Cilongok mah ahli ibadah kabeh hiji doang nu mabok hiji dua lah kan gimana kuahnya udah loba insyaallah ya orang nah nu dia ucapkan ku gangjing Nabi geus araraya tanda-tanda akhir zaman geus dereh deket kana turun Imam Mahdi engke bakal ambalayah nu mabok ambalayah nu zina ambalayah pamalingan jakwari Allah masya Allah ribut pamalingan kunaon loba nu maling anak urang nu malingna sial jasa ribut nu zina orenganan anak belendung na'udzubillah min zalik wa min zalik ngalindung urang kabehan ka Gusti Allah supaya diamankeun disalametkeun tina mara bahaya jeung dosa. Kamu betul Zaid? Ya Pak. Terus asal betul. Menurut laporan dari pihak korban bahwa Anda telah menganiaya yang bernama Umar di warung kopi, betul? Iya Pak. Kenapa Anda bisa melakukan penganiayaan terhadap Ki Umar? Dia lebih dulu Pak menganiaya saya. Motifnya apa? Karung saya diambil Pak. Karung di mana? Karung di pabrik. Punya lu apa punya bos? Punya bos. Tapi biasa saya angkat kok diangkat duluan sama dia. Ya otomatis bayarannya ya ke tangan. Nah ini penganiayaan jelas-jelasan berarti Zaid. Ini sesuai dengan laporan setelah diperbal Anda telah mengakui betul-betul menganiaya. Tanda buktinya adalah ada satu sendal Anda. Kenapa itu tidak dibawa di warung kopi? Menurut guru saya kalau nyolong, kalau menganiaya harus ditinggal Pak itu. Di mana kamu guru kamu? Cilongok. Blon ya. Kayak guruan kos gitu kita. Masya Allah. Jadi jelas Anda telah mengaku bahwa Anda pelaku penganiayaan terhadap Umar. Ya mau bagaimana lagi Pak? Sebab saksinya udah banyak. Ya. Berarti ini harus dilakukan kisos. Anda akan dipotong kembali sama dengan penganiayaan Anda terhadap Umar, bahwa Anda harus dipotong dari atas ke bawah 10 cm. Disitulah letak pemotongannya. Instruksi Pak. Apa kamu instruksi? Saya memohon kepada Bapak untuk berbicara sebentar. Ya. Menurut saya tidak harus dilakukan pengkisosan terhadap saya. Kenapa? Sebab tangan Umar yang saya lakukan, yang saya aniaya, yang saya potong, ternyata itu adalah tangan yang setruk. Setruk? Ya Pak. Coba dirinci kembali Pak. Nah, Bakar, kamu sebagai wali Umar. Ya Pak. Menurut pengakuan Ki Zaid bahwa tangan Ki Umar yang dianiaya, yang dipotong oleh Ki Zaid itu adalah tangan yang setruk. Betul apa tidak? Siapa bilang setruk? Orang sehat-sehat. Oh setruk Pak. Setruk saya tahu Pak. Sekali lagi saya mau nanya kepada Anda, wahai Bakar sebagai wali daripada Ki Umar. Saya bertanya kepada Anda, setruk apa tidak yang bernama Umar? Tidak. Sekali lagi, setruk apa tidak? Tidak. Jangan terlalu panjang tidnya tuh. Gua rasanya ini geli gedegernya. Tidak. Itu saking tidaknya Pak. Berarti dipanjangin pakai mad lazim. Berarti kori oke ya.
Ya Allah. Nah, menurut walinya yang bernama Ki Bakar ternyata tidak stroke. Stroke. Kamu tahu stroke dari siapa? Dari teman-teman saya, informasi yang akurat. Siapa teman kamu? Ahmad Muhammad. Ya, panggil dulu yang bernama Ahmad Muhammad. Berarti sidang dihentikan. Besok sidang kembali pada pukul 9 pagi setelah makan wuduk. Masuk. Ya Pak. Pak. Ya mah jaksana hebat ya. Sok mingguan masalah ya. Geus boga nyana langganan wuduk ya. Esok sidang deui. Anda Ahmad Muhammad, betul? Betul Anda memberikan informasi terhadap teman Anda yang bernama Zaid bahwa di dalam informasinya yang bernama Umar yang telah dianiaya oleh Zaid itu ada stroke? Siapa bilang, Pak? Itu bagaimana sih? Zaid, bagaimana ini? Mat, Aisyah ngomong sok lelungan gitu blow out sia. Pancen cak sia eta teh. Stroke pan teu. Ye, aing mah lalagaan. Tuh, sia mah kos kitu jing. Cak aing ge jing. Kalau gitu-gitu tuh aing jing. Masih orang mana? Cisoka aing mah jungjang jingging wae. Asal pakai jing we Cisoka. Tuh ho jing. Mana jing? Itu jing. Geus moal jauh Cisoka teh kajian hukum ge. Jadi geus lagu lugot-lugot jelema teh kajawan. Asal loba jing 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 jing. Ah, geus Cisoka kajian hukum ge teh kos kitu. Atau kutruk ke ditu guys. Nah, cek saya teh sia-sia teu. Nah, aduh. Blon sia Muhammad. Sia blon. Atuh sia teh ngomong cenah stroke. Atuh emang ngalalaga sia aja. Panjing Umar aya yang denger reaksi sia. Bebe jatuh sia teu kudu ka meja hakim ka dieu. Naon aing di modalan sia. Kok ka dieu di samsuan. Juga aing lain sidang kos kieu. Nah, yang jelas kata hakim, saksi Anda itu saksi yang sehat, saksi yang bisa bertanggung jawab, saksi yang betul, yang dia tidak mau kepleset nanti di akhirat. Tapi terhadap saya kan dia kepleset. Itu urusan Anda. Yang jelas bahwa Umar yang telah dianiaya oleh Anda itu betul-betul tidak betul. Sebagaimana pengakuan seorang walinya, ialah Bakar tidak setrukan saudaranya yang dianiaya oleh Anda yang bernama Umar. Betul? Betul. Nu jadi masalah kieu, ieu mah ieu. Zaid nganiaya si Umar dalam pengakuan Ki Zaid setruk kan berbeda. Nu sakumaha kamari urang setruk bahkan henteu dilakukan kisos lantaran henteu mu masalah. Nah iya pengakuan Ki Zaid setruk, sedangkan pengakuan Ki Bakar henteu. Jak Zaid setruk, Bakar henteu, setruk, Bakar henteu, setruk, setruk, ribut. Mana nu kudu dibenerkeun? Lamun memang aya walina, aya saksi menjelaskan tentang kesetrukan, ya berarti kudu dibenerkeun Ki Zaid. Tapi lamun eueuh saksi untuk membenarkan kesetrukan Ki Umar, nu kudu dibenerkeun ialah walina. Nah eta teh lamun kabeneran aya saksina, ieu mah saksina eueuh. Teangan Ahmad Muhammad ternyata geus lari jana ka Palembang. Bung, ngadenge-denge selenting-selenting bahwa disidangkeun pekerjaan pelakuan Ki Zaid terhadap Ki Umar teh geus masuk perbalna ke kejaksaan. Zaid jeung Umar, Ahmad jeung Muhammad lu pernah melaporkan kesetrukan Ki Umar, lari nya ka Lampung ka ditu deuk ngahiji jeung gajah. Ka Lampung aing mah geus nyalametkeun diri abeh ulah pajar jelema. Jeleuweung nya di ditu. Nah, di tehangan saksina eueuh, dia tetap Ki Zaid mah berkeyakinan Umar setruk leungeunna. Ceki Bakar henteu sebagai walina. Ceki Zaid setruk. Jadi pengakuan Ki Zaid tetap setruk, daek disumpah dia. Setruk Ki Umar teh. Kan lamun setruk cuman bayar dia teu kudu dipotong, teu kudu dikisos. Tapi lamun henteu setruk kan kisos.
dipertahankan ku Zaid sesuai dengan keyakinan manehanana sangka tidak satruk bae kumaha mentek walau koto alamun Zaid motongkeun toropan leungeun Ki Umar wa za'ama naksahu nyangka Ki Zaid teh kana kurangna torop yana semacam kempleng atau setruk wal mazhabu tasdiku setelah disidangkeun di meja hakim jaksa memutuskan bahwa itu hasil persidangan tetap bersikuku Zaid mengatakan setruk walaupun Ki Bakar henteu neangan saksi-saksina diputuskan pal mazhabu tasdiquhu menurut mazhab dibenerkeun Ki Zaid sebagai pelaku anu ngabenanung naon kitu ngaranna mengakui kesetrukan Ki Umar eta teh in ankaro asal salamah lamun nyana benar-benar ingkar karena asal keselamatan leungeun Ki Umar Jaya mah tidak percaya kalau selamat tangannya yakni dia tidak setruk tidak percaya tetap setruk komo lamun aya saksi-saksi kesetrukan mah ta eta teh tetep nu dibenerkeun adalah Ki Zaid fi udwin zahirin dina anggahota anu zahir wa ila lamun teu ingkar lamun setelah disidangkeun teu bisa ingkar nyana berarti harus mengakui karena keselamatan leungeun Ki Umar misalna aya dua saksi Zaid Muhammad na aya menyaksikan ketidaksetruk Ki Umar atau tambah mau tidak mau berarti pala yusodaqu teu meunang dibenerkeun Ki Zaid berarti dalam persidangan perbal setelah diperbal mana yang lebih kuat pengakuan Ki Zaid kah yang lebih kuat apakah pengakuan Bakar sebagai walina sebab KBG kapan ieu teh hayang selamat membela diri Ki Zaid membela diri supaya ulah dikisos Ti Bakar membela supaya dikisos bae tak eta teh teu meunang diputus begitu saja oleh jaksa nah eta teh kudu ditinjau kuat mana ucapan Ki Zaid jeung ucapan Ki Bakar andai kata kuatan Ki Bakar karena dipinta saksi na Ki Zaid berarti Bakar nu dimenangkeun andai kata tetep bersikuku aya saksi kana kasetrukanana nu dibenerkeun berarti Ki Zaid selalu kitu bae temet terus awaya daihi atawa Zaid nganiaya dua leungeun awarijlaihi wallahu a'lam